Masak ati cabe hejo tu mestinya ieu teh atina tong poho direbus heula. Tu tambahan ku serai salam jeung jahe. Geus kieu mah nya besti geus asak tong poho si atina teh dikumbah deui meh bersih meh tong bau amis. Tu nya besti geus kieu mah tinggal metikan cabe hejo terus keuretan we ieu teh nya. Tong poho bawang beureum bawang bodasna oge dipesekan. Terus dikumbah ieu teh nya besti sing bersih ngumbahna teh. Mun geus kieu mah nya keuretan ieu teh bawang beureum bawang bodasna besti tuh tong salpokana suaranya ieu teh keur pilek ieu teh keur bindeng besti tuh. Ieu teh nya tah ayeuna mah ieu minyakna geus panas asupkeun we ieu teh nya besti tah. Kana ieu terusan tambahkeun ieu teh si percabe-cabeanana atina oge. Terus kulah kalih heula cayan we saeutik ieu teh meh aya kuahan besti tuh. Tong poho dibumbuan make uyah make kaldu make penyedap. Tambahan ku ladaku make saori jeung kecap meh tambah enaknya besti tah. Geus kieu mah nya besti tuh bawang daun jeung tomatna oge asupkeun. Terus bae we ieu teh nya meh ngaresep bumbuna. Tuh besti geus kieu mah nya diaduk-aduk. Ieu teh geus asak besti pareuman we komporna parinkeun ieu teh tah kana wadah. Mun geus diparinkeun ieu mah nya besti tuh tingali geus asak ieu teh tinggal ngahuapkeun. Hayu ah besti nuhun tos nongton videona.